Teh bade ka mana? Bade ka si Umi, aya teh. Si Umi saha? Umi di dinya atuh. Bade naon? Biasa bade nagih. Nya nagih naon kitu? Aduh sametan ka abdi. Aduh, kada abi mah teu terang. Aya teh Umi na. Aya. Aduh, eta geus datang deui. Hai, Ma. Ma. Naon ieu teh? Ma. Kumaha ieu teh mah kerek nyumput sagala. Nyumput. Bing mun teu digorowan ku abdi mah juga rek ini. Sentrek ini nu pantop si ayam. Ma, kumaha ieu teh saya sabulana can dibayar wae. Naon teh? Make naon teh pan boga hutang. Nyai ka dieu, na urang teh boga hutang naon? Nya hutang naon atuh, Mak? Sugan maneh unyam-inyam henteu. Teuing atuh henteu. Or pan emak nu nginjem na oge. Mama maya geus boga duit saboda teuing. Ai si emak mah teu cara kana nginjeumna ieu ge geus tamahan deui. Matake mah tong unyam-inyem mah hayo. Saboda teuing aing ada mama maya mah nguruskeun hutang saboda teuing aing mah. Oh, itu si emak. Neng punten we atuh da ai teu dibayar wae mah rugi. Make ka abi. Neng budak na. Ada teu terang abi mah. Bayar ku maneh? Kan kamari ge pake meuli ari maneh. Si mama kitu da teu nyaho. Asal lieur jelema teh ieu mah ulah ditagih kana ritu we. Ratu teh da abi mah teu terang. Ge moal mayar mah kan jadi ngagedean. Itu sia mantap ku aing udah mau dibayar, mantap sia. Mau dibayar ku aing mah mantap itu. Itu jadi gara laki tuh jelema teh.